Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangu deui sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng dieu urang narasikeun hanca dongeng anu katunda. Kalayan ngabantu negara carios si Doclo Cupu Saketi Guriang 7. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalihira. Sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satia manco kana dongeng Mang di mana we ayana. Ugi sadayana aya dina kasehatan lahir sindarangan batin dilalancarkeun sagala rupinanya tong hilapi rojong ditaroelan tombol subscribe. Atuh mangge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados teh kolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun deui atuh kumaha terasna ieu carita. Sok kaparayun sadayana. Dulu mampah ka karaton teh sajajalan dibarengan ku ngobrol. Ari anu diobrolkeun teh ngeunaan kumaha cenah saupama geus tepi ka karaton. Nah, pihak karaton teh bisa dihalangan moal nepikeun ka ngahukuman Senopati teh Jamawan anu geus jelas kabuktian geus nyieun tina kalaku kajahatan nyata maling pedang rak-rak langit. Ke kumaha Doclo kula mah masih cangcaya ieu teh. Nah nya, maneh teh bisa ngahalangan pihak kerajaan melaan kula. Kapan jelas kula teh kabuktian nyieun tina kelaku kajahatan. Geus maok banda pusaka. Jeung deui kumaha carana pikeun melaanana. Ih, tenang we Mang teh Jama ulah sieun. Keun ku uing bakal dibela. Pokona mah saupama pihak kerajaan wani-wani ngahukuman ka Mang Teja, ku uing bakal dising hareupan. Najan kudu perang oge ngalawan kakuatan kerajaan, keur uing mah moal sieuneun. Senopati teh Jamawan teh atuh maning ngahulang. Sapiraha ku cenah jalma saurang bet bisa ngungkulan kakuatan kerajaan. Asa pamohalan. Kunaon mamang kalah ka ngahulang? Cangcayanya ka uing. Teu percaya. Ih, kudu yakin Mang. Di dunya mah moal aya nu pamohalan saupaama kalawan karsana Sang Hyang Agung, Sang Hyang Maha Kawasa. Nu penting mah urang teh aya dina jalan anu bener, nincak dina jalan anu lempeng. Kapanan Mang Teja teh geus rumasa kana kasalahan, geus maok pedang. Eta mangrupakeun hiji kasadaran nincak dina jalan anu bener. Najan enya pasti aya akibatna, bakal dihukum. Tapi keun we kapan bisa ngabela diri. Bejakeun we kitu. Maok pedang teh kulantaran nya jang kakuatan enggone ngabuktikeun lamun Mang Teja teh lain jalma anu hianat ka karajaan. Hayang merangan kipatih we jeung kanca-kancana anu geus mitenah ka Mamang. Nya tapi ari ceuk ulah mah eta alasan teh nya moal aya hartina. Inang tuh kula teh kalah ka disalahkeun, kalah ka diberatkeun, malahan mah geus dicapai ti cenah jadi jalma jahat nu jelas ngabaruntak ka karajaan. Kapan ari Sang Prabu mah uningana teh lamun eta Patih Arya Daluh teh aya dina jalan anu bener. Tenang we Mang ulah sieun keun. Pokona mah lamun keukeuh Mamang kudu dihukum, ku uing bakal dihalangan. Lamun perlu keun bakal dilawan. Jeung deui ku uing eta Patih Arya Daluh teh keun sinang ngaku lah. Lamun manehna teh geus mitenah, ngan bae nahan naon maksudna atuh. Eta Patih Arya Daluh bet mitnah ka Mamang sagala rupa. Duka teuing nu jelas kapan geus kula ngejat ninggalkeun karaton dere usir. Nya anakna Patih Arya Daluh teh nyaeta
nyi masalah kancana jadi senopati di kerajaan Tanjung Kidul teh. Bisa jadi mitena kula teh lantaran hayang naikeun nu jadi anak nya ku cara ngagulingkeun kula tah kitu. Bisa jadi lamun kitu mah ku alatan hayang nya naikeun anakna nyata nyi masalah kancana jadi senopati ngan bae carana teh asaku teu adeuh we atuh bet ngagulingkeun mamang sagala rupa mitena sagala kapan eta teh tina laku kajahatan. Nya ari jalma mah kalan-kalan pikeun ngahontal kahayangna teh sok kelu ngorbankeun batur kajurung ku hawa nafsu kajurung ku sarakah. Teu bener lamun kitu mah eta pati Arya Daluh teh. Pokona mah keun we mang lah. Ku uing lamun keukeuh mamang dihukum, eta si pati Arya Daluh ku uing bakal diwarah. Sina ngaku ngan bae teu gampang. Lantaran kaban Kangjeng Prabu ge neudeun kapercayaan penuh ayeuna mah ka eta patina. Tinang tuh. Kangjeng Prabu ge moal cicingeun, pasti bakal mangmeunangkeun. Pun kitu teh bakal melaan. Kagok mang. Keun we najan eta rajana nya melaan oge ku uing pasti bakal dilawan. Nah saha eta rajana teh? Nya Kangjeng Prabu Julasanga. Sok sanajan nya Kangjeng Prabu teh kawilang raja anu wijaksana, tapi kangaranan kapan geus neudeun kapercayaan penuh ka patina oge boga anggapan lamun kula anu salah tinang tuh moal arek mang menangkeun kula. Tenang mang tenangkeun. Pokona mah najan eta Prabu Jalasanga teu percayaeun ka mamang kalah kamelaan patihna ku uing bakal dilawan. Pokona mah lamun eta si pati dipaksa ku uing sina ngaku mah pasti da eta si Prabu Julasanga ge bakal percayaeun jeung deuykeun ku uing oge bakal ditewakan. Kanca-kancana tah anu pipilueun ngadukung kana kahayang patih Daluh teh. Nya tuh mudah-mudahan we maneh teh doclo bisa melaan kula. Sok sanajan kula mah geus pasrah najan kudu dihukuman oge meureunnan geus nasib. Ulah kitu ulah pasrah kitu bae keun. Ari teu salah mah urang teh kudu ngabela diri keun. Da ari nu bener mah bakal tetep bener, nu salah bakal tetep salah. Engke ge bakal katemong kabuktian. Lain kitu Ki. Nya bener pisan Jang, engke oge bakal kabuktian ku kituna. Nya Kangjeng Senopati mah ulah ringrang, ulah salembang, satungtung urang ninjak dina jalan anu lempeng, ninjak dina jalan anu bener. Tinang tu urang teh bakal menang. Kapan buktina? Aki teu rumaja mau ke eta pedang rak-rak langit. Sok senajan aki tenggeus kapitna malahan mah arek dihukuman. Tapi teteh aya pitulung ngaliwatan. Nya Jang doclo. Malahan mameureun ayeuna teh aki teh sagancangna bakal bebas. Nya atuh mudah-mudahan we Ki kuring ge sarua kawas aki bisa bebas tina tuduhan. Nya leupas tina hukuman. Tiluan lempang kebat ngajugdug ka puseur daya nyata ka karaton. Cag urang tunda anu keur lumampah ka karaton. Ayeuna mah urang ngacaturkeun di karaton Tanjung Kidul. Pati Arya Daluh anu keur dicaritakeun teh keur ngobrol jeung Nyi Masalah Kancana nu jadi anakna. Sapada meunang laporan lamun cenah Aki Panompe teh aya anu nulungan, aya nu melaan nyata ku jalma aneh nu ngaranna teh si Doclo. Ngan bae eta jalma aneh teh sakti luar biasa. Puguh we atuh eta pati Arya Daluh teh mani kaget. Nah saha atuh sabenerna cenah eta si Doclo teh beturut campur pipilueun melaan Aki Panombe teh. Anu jelas-jelas jalma jahat anu geus maok pedang rak-rak langit. Lamun kitu mah cenah eta jalma nu ngaran si Doclo teh kudu ditewak, kudu dicangkalak bisa wae. Si Doclo jeung eta Aki Panombe teh
saengko sarua puguh mikahayang kana eta pedang rak-rak langit. Nah saha atuh sabenerna eta jalma nu ngaran si Doclo teh Nyai? Ngan bae nya ama mah boga keyakinan bisa jadi saengko ta jeung si Panompet teh pada mikahayang kana eta pedang rak-rak langit demi kepentingan pribadina. Duka ama, duka saha atuh sabenerna eta si Doclo teh? Nu jelas melaan Aki Panompet. Malihan macana janji bakal ngabuktikeun lamun Aki Panompet teh sanes jalma jahatna anu parantos maling pedang rak-rak langit ama. Ari ama mah boga keyakinan pasti si Panompet anu geus maling pedang teh kulantaran moal arek neangan judik nu teu kadeuleuh. Jelas kapan si Panompet teh anu boga pancen ngarawat ngarumat bumi alit ngarawat banda pusaka nu apa kana seluk-beluk kayaan jeung dikayaan eta pedang. Kukituna eta jalma nu ngaran si Doclo jeung si Panompet teh kudu sakancangna katewak kacanggalak. Tapi teu gampil ama kanggo nyangkalak eta si Doclo teh. Margi kasaksian ku abdi sakitu gagah dan sakitu saktina. Jeung deui ayana teh matak aneh. Awakna teh parok jeung batur. Jelas si Doclo teh sanes jalmi biasa. Najan sakumaha saktina ngaranan jalma jahat kudu beunang, kudu katewak, kudu kacangkalak. Lamun henteu nepikeun ka beunang teh cilaka. Kapercayaan Gusti Prabu ka urang bakal luntur. Sakomo lamun nepikeun ka eta pedang rak-rak langit teu bisa balik deui. Ya mudah-mudahan we atuh ama. Ama saparaha kanca tiasa nyangkalak si Doclo. Ngan baik kade ama sing ati-ati tur waspada. Margi anu dising hareupan teh gagah sakti mandraguna inggis enya cilaka. Ulah disebut ama tuh saupamahan teu mampu pikeun nyangkalak eta si Doclo jeung si Panompet. Pokona mah kumaha bae carana si Doclo jeung si Panompet kudu beunang, pedang rak-rak langit kudu balik deui. Ayeuna ama rek marentakeun ka para prajurit pikeun naluntik ka mana jeung di mana eta si Panompet jeung si Doclo. Laras ama kedari pilarian margi kapan nyaurkeun ka abdi emah eta Aki Panompet sareng si Doclo teh bade lumampah sejami larian jalma jahatna anu parantos maok pedang rak-rak langit. Tangtos henteu cik matu henteu cicing di hiji patempatan. Kitu obrolan Pati Arya Dalu jeung anakna nyaeta Senopati Selakancana teh. Pati Arya Dalu arek marentahkeun ka para prajuritna pikeun naluntik nah di mana cenah ayana eta si Doclo jeung Aki Panompet teh. Lamun seka panglima arek langsung dicangkalak ditewak we. Arek ngirimkeun pasukan jeung prajurit khusus. Mitra kaum dangu eta Pati Arya Dalu teh langsung we paparentah ka para prajuritna. Para prajuritna teh atuh disebarkeun pikeun neangan naluntik si Doclo jeung Aki Panompet. Basa eta para prajurit geus disebarkeun. Salah saurang di antarana teh aya nu manggihan lamun cenah Aki Panompet jeung si Doclo teh dibarengan ku Senopati teh Jamawan keur lumampah ngajugjug ka puseur dayeuh. Pugue atuh pikeun Pati Arya Dalu teh maneh kaget. Nah cenah eta Aki Panompet bet babarengan jeung si Doclo pon kitu di Senopati teh Jamawan. Anak itu bener tiluana teh saengko. Nah aja cenah maok eta pedang rak-rak langit. Boa-boa kadatangan ka karaton teh atawa kadatang ka puseur dayeuh teh arek nyieun kaributan. Bisa jadi cenah arek ngayakeun serangan anu dipikah riwang ku eta Pati Arya Dalu teh kangaranan kabanti heula. Pati Arya Dalu teh sasat geus nyetenah ka eta Senopati teh Jamawan. Nu benar siapa prajurit? Jadi eta si Panompet teh babarengan jeung si Doclo jalma sapotong sakumaha anu geus dibejakeun ku Nyi Selakancana.
jeung deui bebarengan jeung si Jamawan. Sumohon Gusti. Eta Ki Panompet teh sasarengan jeung jalma sapotong. Won kitu deui Gusti Senopati teh Jamawan. Jelas lumampahna teh bade ka dieukeun. Damapai jalan anu berasna teh kapan ka Puseur Dayeuh. Lamun kitu mah kudu sakancangna dihadang. Eta nu tiluan teh kudu ditewak. Kula mah boga kayakinan tinang tuh. Kada ketanganna teh bakal ngayakeun kaributan. Bakal nyerang. Kangaranan kapan si teh Jamawan teh jelas jalma jahat anu geus ngabaruntak ka karajaan euy. Mohon laras Gusti kada saenggana ieu mah ngayakeun tindakan ngahadang anu tiluan ulah kabujang dugi ka Puseur Dayeuh. Sok ka itu kumpulkeun sakabeh prajurit. Pon kitu di Kapuragabaya. Kita ka dieu kitu. Ulah rek kemarin tah ngarasakeun canang nyangkalak eta nu tiluan. Mangga Gusti. Mangga diantos eta prajurit teh kuragiru we ngabejaan baturana. Kudu saya gadiri cenah bakal mapak kadatangan musuh. Jelas buronan anu keur diteteangan nyata Ki Panompet jeung di jalma jahat anu geus hianat ka karajaan. Atuh Puragabaya oge langsung we ngahadap ka Gusti Pati. Ku eta pati ari adaluh laju diparentah. Ayeuna keneh cenah jik geura indit, geura tewak eta nu tiluan. Atuh ganjangna carita bring wae pasukan teh ngaleut-ngaleut ngabandaleut. Kemat-kemat njatang pinang. Samakta ku pakarang arek newak anu tiluan. Sedengkeun ari nu tiluan si Doclo Ki Panompet jeung Senopati teh Jamawan teh keur jongjon laleumpang we mapai-mapai jalan gede anu berasna teh ka Puseur Dayeuh. Basa keur jongjon leumpang si Doclo teh ngaradak ngeureunkeun lengkahna. Puguh we atuh Ki Panompet jeung Senopati teh Jamawan teh kagetna aya naon cenah. Aya naon jang bet ngeureun kieu ieu teh. Kapan urang teh teu tepi ka Puseur Dayeuh yeuh. Nya aya naon Doclo? Nah bet eureun. Kapan urang teh kudu sagancang netepi ka karaton. Teh heula uing ngadenge sora lengkah-lengkah suku. Lain saurang dua urang ieu mah yeuh, tapi aya kana ratusna. Nya aya abringan jalma anu arek kadarieu yeuh. Moal gitu pihak kerajaan. Nya para prajurit. Bisa jadi kedatangan urang teh geus kanyahoan. Urang teh pasti bakal ditewak di Cangkalak. Nya bisa jadi mang. Keun we ku uing bakal ditungguan. Lamun nya para prajurit anu rek Cangkalak bakal dising hareupan. Ngan bae mamang jeung Aki mah cicing we ulah pipilueun. Lamun nepikeun ka pipilueun ngalawan, tinang tuh bakal disangka jalma jahat teh bener. Bener-bener jahatna kitu maksud teh. Keun we ku uing bakal dising hareupan lah. Najan ratus-ratus, najan sabaraha ribu oge. Ku uing mah moal burung dising hareupan. Bener we teh lila. Abringan pasukan di kerajaan Tanjung Kidul teh geus anjog ka eta tempatan. Katempo ratus-ratus prajurit bari sama ketaku pakarang. Pating gorawok, pating ngejorawok. Tewak, cenah tewak dah jalma jahat teh tetela di dieu. Hayo tewak euy tewak. Tapi si Doclo teh tetep tenang. Jeung nyobaan nenangkeun Senopati teh Jamawan jeung Ki Panompet. Cicing cenah cicingkeun ulah ngalawan. Keun eta pasukan teh bakal dising hareupan ku si Doclo sorangan. Nah bener jang, ujang bakal mampu ngungkulan pasukan nu sakitu lobana. Kade bisi cilaka jang. Tenang we Aki mah ulah keung ulah hariwang keun. Najan ratus-ratus ge ku uing mah bakal dising hareupan. Sapira ge nyang hareupan para prajurit. Da tenang we kapan ulang teh ulah sieun. Lamun teu salah mah cicing cari cicing keun urang sing hareupan. Keun ajan pating gorok pating corowok oge lah.
Uing mah moal keeng moal gimir. Samarukna meureun uing teh bakal gemper. Dising-seunan kitu teh. Keur uing mah moal arek gemper. Ayeuna ku uing bakal dibalas lah keun antepkeun. Sina sarieun. Yeuh, rasakeun sia. Si doclo laju ngakorowok soranan teh handaruhan tarikna karda bugu di barung ku kakuatan tanaga lapisan atawa tanaga jero. Ngajadikeun eta prajurit teh atuh mani raruaseun. Karahasa eta sora teh matak ngajelenging kana ceuli. Malahan mah asare ketobros teta kekendangan deh. Saeutik anu nungkup kana ceulina. Sabada rengse ngagorowok. Si doclo teh laju nenjrag lemah. Nikrik bumi we kebelik. Kaayaan teh atuh jadi ingeung. Para prajurit nu keur ngalabring teh nepikeun ka oyag. Naon teh? Lini euy, Lini. Boy imalin salini Lini na euy. Tapi bagawean itu tuh jelema sapotong ketingali ku aing tadi nigrig bumi euy. Anya euy, cilaka. Eta jelema teh sakti. Kapan tadi sorana ge matak nyeri kana ceuli euy. Halah, ieu mah lain salini Linina, tapi pagawean eta jelema. Buktina tuh, itu Senopati teh Jamawan jeung Ki Panompet mah toyag-oyag acan euy. Mundur euy. Cilaka euy. Tetelan wising hareupan teh gagah euy. Nah, ari sia kalah kangajakan mundur. Hayo maju sia maju. Kapan urang teh kudu ngajalankeun pancen ti Gusti Patih. Pikeun yang kalak eta nu tiluan. Hayo lah sieun. Sapira ge kulini sia. Hayo, maju maju. Sarang, kepung, tewak tewak. Kepung wakul boya mangap. Hayo, tewak tewak. Ceuk pupuhu eta prajurit atawa buraga bahaya. Marentahkeun ka anak buahna hasok cenah maju kalah ka arek malunur geuning. Montong coba-coba mundur. Kapan kudu ngajalankeun pancen ti Gusti Patih ulah rek sieun. Atuh para prajurit teh pating karajeleng ngaraponan ngahurup ka si doclo. Ngan saurang oge eueuh anu tepi atuh. Pakarage ngalengkah geus pating bangkieung kulantaran lemah teh ngadadak kejadi oyat. Taneuh ngadadak kejadi ingeung. Aki Panompet jeung Senopati teh Jamawan anu ngalalajoanan kana eta kayaan atuh mani colohok kaget. Tetela geuning cenah eta si doclo teh sakitu sakti mandragunana. Nah, ilmu naon cenah dipake ku si doclo teh? Asa kakaraeun teuing nempo jelema bisa nenjrag bumi nebikeun ka jadi inggeung. Eta nu duaan teh henteu apaleun. Lamun eta kakuatan teh sumberna nyaeta ti kakuatan para guriang. Kapan ari para guriang macicing oge di dasar bumi. Sabata hae boga kakuatan anu bisa ngoyagkeun lemah atawa ngeunekeun taneuh. Mitra kaum dangu, para prajurit eueuh anu tepi ka si doclo. Atuh Puragabaya oge ngarasa kaget. Manehna njobaan kiwari ngagajeleng maju darajang. Tapi ayeuna mah ku si doclo teh henteu ditenjrag lemah teh keun cenah. Eta si Puragabaya teh sina nyampeurkeun sina tepi. Barang geus aya di hareupeun si doclo. Dak dumadak awak si doclo teh mabas kana jero taneuh. Bisa narus bumi. Uguh we atuh eta Puragabaya teh manih colohok leungiteun musuhna. Ngan bae teu kanyahoan, sabot keur ngahulang. Sukuna teh aya nu matot kana jero taneuh balasak. Malahan mah kiwari teh geus mabas we sama teh cangkeng. Uguh we atuh eta Puragabaya teh manih soak. Lah, naon ieu teh? Tulungan dewek euy. Tulungan. Ieu suku aya nu matot. Buah-buah ku jelema aneh, ku jelema siluman. Tulung. Hampura Kang, kuring teu bisa nulungan lantaran waktuna beak. Euleuh mitra waktos na geuning barantos teu nyakapan. Sageula urang tuna jajara carita si doclo cupu sakti kuriang tuju dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya paratosanana puntenna tina sadaya kakiranganannya. Mang saheula anan undur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.